Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun Wasta Abdi Agri Septian Arifin izin membacakan monolog tentang neangan bebenaran. Teu karasa sora eta ngilisik kana jero rasa, kawas nu rek ngabentar. Anu ayeuna leuwih loba datangna. Sigana pikiran jang ngalingetkeun, ingetan jeung kalangkang si Eneng tina jero pikiran teh kalangahudangkeun deui sora-sora anu aheung jeung ngalieukeun. Balaka bae ku ayana sora nu aheng, urang jadi bingung jeung ambak kapengung sabab di aku atawa henteu. Sajauh ieu urang teh sok ngarasa ninggalkeun pancen sapopoe tina kagiatan pasantren. Malahan mah sok menyebutkeun yen urang haying meneangan Gusti nu salila ieu teuing di mana ayana. Cilaka 12. Sora aheng eta sok jugjug aya dina jero hate jeung sok nitah urang diajar. Kasaha? Ka iblis atawa jurig? Sora aheng eta beuki loba datangna. Kalangkang anu ting pangberencai ngeunaan Gusti ting suliweur jeung ting ngaradu dina pikiran. Malahan ngimpleng jauh kana carita Hanuman anu masih leutik keneh bisa ngabuka bersih alam jeung segala eusina. Urang sorangan sok ngarasa bingung, batur sok ningali urang seserian sorangan, malahan mangrupa ekspresi diri tina pikiran anu ngaganggu. Padahal mah ngan yang serikeun mobil jeung motor anu kacarita lucu. Teu karasa sirah, asa nyongoleang, sora ting jarerit kadenge ti mana-mana, geutih ting bayabah. Leung teu inget tapi jol aya lalaki kolot nyamperkeun manehna, datang tuluy salam. Dina jero eta mimpi urang dibejaan, yen salah Gusti anu bener. Manehna nembongkeun kumaha siksa manusa anu mengpar jeung milampah jalan anu salah. Manehna mere peupeujeuh, yen salila urang di alam dunia kudu turut jeung tunduk kana parentah Allah jeung Al-Qur'an. Sora anu ngaji kadenge raung dina ceuli, saeutik saeutik mata muka tuluy melong anu ngaji si kemet beunta. Sora ngorowok eta teu salah. Teu karasa kacilakaan eta mah jelema kana kabenaran. Ayeuna mah geus ngarti, salat tara ditinggalkeun jeung sakabeh ibadah dilakonan, jeung sora dina pikiran saeutik-eutik ngaleungit. Hate ieu yakin yen Gusti anu diteangan teh ukur Gusti Allah, moal mangpar kana iblis anu geus dilaknat. Rengse. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.